Duh, pamajikan teh tenang diurus, hayang teh duit jeung duit, meuli emas naon, aing hayang kawin deui, awewe teh mah. Warisan teu meunang. Jual taneuh teu payu-payu. Keur corona ieu mah. Sorangan wae, Bos. Puguh heueuh euy. Kumaha tuh taneuh teh? Payu teu? Eta kan mikiran eta, duh. Warisan teu meunang urang teh. Taneuh dijual teu payu-payu puguh. Buhanan mah keur zaman pandeminya. Batur teh barogan duit. Urang ge ngajual taneuh teu payu-payu da. Berarti anu meulina teh bukan duitnya. Heueuh puguh keur pandemi ieu teh. Kamari ge meuli cilok teh. Ngaranyuk ka Mang Ujang eta tah. Buan teu barogan duit parah pandemi PPKM teh nya euy. Saat dinya bisa rek dijieun hotel eta mah sabelah dinya bisa rek dijieun diskotikop tah mah. Dinya we umum. Butuh taneuh legapan. Ieu teh subur taneuhna. Subur tinggal tuh kelakan jadi segala jukut aya di dia mah. Tanggal kalapa tuh tuareun kayak mun dise dijieun bangunan teh. Kana ieu kalem we heuh. Murah juga tanahna teh. Kenal urang da ka eta na ka nu boga taneuhna. Jang. Pang bejakeun kana boga tanah ieu ka si Juragan Kohar. Tah, pang bejakeun rek aya nu meuli. Heeh. Dik. Geus pang bejakeun ena init maneh. Yuk, gas. Kurang tumuan di dia gitu. Geus ena tumuan we kege pedeng dia datang nang saya nyusul tadi Pak. Oh, nya tuh nya. Tumuan we. Rek ngebako heula di nyijang nya. Ngebako heula di nyijang nya. Nya. Kan, aya nu meuli taneuh di situ. Bener. Oh, bener. Juragan nu kitu dipercaya maneh mah. Cicing bisi bener ya teh kitu. Goblok. Tuh, di situ tuh geus nungguan. Geus nungguan teh tadi karunya. Oh, bener eta teh. Benar. Ayo tuh. Bener bener butuh duit. Mas. Tuh, itu tuh juragan naik kembali tanah teh. Kenapa ya tadi? Iya. Bos Kusoy ngarek meuli taneuh ieu. Bos kusoy. Oh. Bos kusoy. Oh. Ari maneh saha? Urang pan sebagai perantara. Oh. Kenalkeun ajengan Haji Kohar. Calon eta ge, insyaallah eta ge. Kalau geuningan siga jadi. Kumaha perkawis taneuh teh? Pada dical ya teh? Oh, bade. Kumaha taneuhna subur teu? Oh, tenang. Taneuh mah subur ieu mah. Melak naon we ge jadi kan kamari we rada gegal teh duh pas melak padia. Naon? Ari tangkana mah alusan marontok gitu subur buahna baradag kan rasana pahit. Nya. Melak paria mah rek di mana-mana oge, rek di gurun pasir, rek di mana ge angar rasana pahit. Oh, sugan teh beda lobati ucing jadi we parait. Sok heureuy ieu bos ya, bos Oh, Kusoy. nya punten. Bos Kusoy. Kumaha jadi mah meut anu teh eta? Jadilah masang gatuh. Pilueun nya. Kange taneuh mah ya teh sae. Cocok lah. Cocok, jang perum. Kan perum mah jebaning kudu gaduh taneuh lega gitu. Nya. Nya. Oh, nya tuh ari kitu mah. Deal eta. Geus deal lah. Maneh barudak tiluan. Kita hanya barudak mau pacul, mau sekop, karung. Siapkan we teu hiji bisi meulina loba kitu. Jadi kitu maneh tiluan inget. Yang barudak. Kala. Ieu teh bade naon di piwarang nyana karung pacul segala. Kan abdi teh bade ngicatan ieu teh. Kan nyatan mah kudu di karungan, dicelo heula.
Di kilo. Oh, di kilo. Kenapa Karena bakeun? teh yang diratakeun di tanah teh jeung sawah gitu. Jadi dical sawah teh abi teh. Karena di tanah teh rada mucugug tuh nya. Ya. Yang diratakeun abi teh. Jadi we dical salit mah gitu. Hari maksud kamu teh tanah saeuran? Nya tanah saeuran abi teh. Hari atas dia kumaha ieu ya? Jadi sana sawah ya. Tilu. Tuh. Kenalkeun. Ustaz Haji Asep. Kosoy. Kosoy. Arep ngomong aja kosoy. Berita. Oh. Made. Halo. Halo. Orang Halo. Lasuri atuh. Mana teh tanah-tanah ada mucugug. Halo. Oh, kajian tanah tuh. Si itu si bogem itu teh si bogem.